Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama Sahani. Perkenalkan nama saya Asep. Kadang dipanggil Acep, kadang dipanggil naonin. Pohadai. Nama saya balikan di mana kedua. Musiknya ti teteh mohon mangga teteh ada mangga para pamirsa sadayana ya salah satu tembang anu bari ditembangkeun ku teteh mahasiswi teteh ulang tak gini aduh si teteh lain si Acepot tuh nyanyi wah lah Aki pilih encok na mulai deui nya calik cenaki kita calik lah dia calik dah nikah sih ya kek Sodok datang lain ngadegeh tanah tapi ngaku jiwa dina hati impan gahadanu parah kompak teh lain ku sabab sarua tapi lantaran nampak beda jeung tetep kuyup tebu baru jit siga tua pikiran terbuka siga langit di pangrango ngora-ngora tapi cara mikir narade janggo ngamimitian tina obrolan leles di warung kopi tapi ide nu kelar bisa nyieun robahan ngalayang ka langit.
sasadayana haturan wilujeng ngabandungan nanging sadayana nepangkeun abdi sapara kanca di grup Warbo Sinar Pangrango. Oke, alhamdulillah tiasa berkolaborasi sinareng Paguron Galuh Pakuan Pangrango Medar Cihanjawan. Mudah-mudahan pangkubuka ieu ngajantenkeun tali silaturahmi anu ditepungkeun ku Gusti Allah dugi ka yaumul kiamah. Sakali deui nepangkeun sinareng nyanggakeun hiburan dina grup Warbo Sinar Pangrango. Sritinoning pasewakan busana maneka warna Sritinoning pasewakan busana ya maneka warna serba kapuspite nundianang yang pajring sarwa rumah iya sarwa rumah renggeng maning narawata kacarios ditutukan Gunung Pangrango aya hiji nonoman tipang sawanara anu keramuk-amukan sabab nunggulan kejadian anu kacida pancan pake napikeun dirina kacarios ieu makhluk anu sakitu badag tur tapi kakeungeun teh amuk-amukan gunung ditubruk catang kirempa wirahaka ngendika
Iya manusia nyolok mata murial nyolok mata buncelik ini harare saya dalam keblok kapan sidik nyaho salah sahiji sanjata lalaki anu dipusti anu dipikanya anu diurus ku aing teh pokoknya lalaki mayoritas boga euy naonnya euy aipek aya anu mau ku hiji-hijina teh jeung batu-batuna nih oh bayangkeun we ku aunai aya aunai aya wa bayangkeun aing teh tes dahar geus hanapun tangkal kiara badang jeung jengkol ngora di coel sama tarasi aing ini ngarampa aing teh kana dompet kana loket paneker aing hiji-hijina aduh tuh bisa udun oh paneker geus nyaho da si eta mah geus ka mana we pikiranna teh paneker aing mah apal ka orang di rada-rada lah komo-komo ayeuna loba nu harerang tadi bulannya harerang bayangkeun waunai keur ek nikmat-nikmat hanapun tangkal kiara badang ari dirampana dompet wah aduh aing pokona mah moal nungguan sore isuk wae jangkung moal ditarajean sak wae badag moal dipangejatkeun sak wae pokona mah dibalik sia sing di kapal Muhammad gitu ansip aya di dieu bantuan aing lain cici wae ayo berak urang teh anu mau paneker aing lampahipun anoman perbencana sutanu keramuk-amukan kacarios di hiji wewengkon aya hiji gardu anu kenteng dina talahap aya hiji aparatur negara anu keur bingung nu teu mangih tungtung susah payah nu teu mangih papadana sasap dina waktu harita tong borokeun jang nyetor Bang Emo jang meuli udud ge eueuh kacarios bopah ansip nuju bingung teu mangih tungtung susah payah nu teu mangih papadana
sedih tapi karakah jogetnya dulu. Ah, sugannya tuh cager. Ya eta tuh aduh ya teh. Menangis tanggal kolot. Oh. Ayo nu ngomong bae mau cina bogaeun berarti. Oh, mana bagian setor? Aduh. Mana yang teh dudu dacan gerai paneker mah boga sadua-dua ai. Dua paneker teh. Eta teh. Nya. Ngalah Gusti Nogong. Kudu ka mana tuh aing liar Lamun aya jajar nguseup aing. Ampurawa. Euy daing mawa pula amak sawa. Mun amak mari aku dulur. Dulur eta. Aya komandan aing di dieu teh pandi Bapak Oking. Aya Pak Oking. Hormat dulu mana? Aya ucing dina rantang. Cing sabatang. Gunung Kelut kebun jagung. Nu tau udut jika maneh. Di dia teh banyak anak-anak anak TK Pangrango. Betul. Anak madrasah jangan berbicara kasar, teh belegu. Ini mah contoh. Jangan berbicara kasar kayak macam Bagong, jangan itu. Pada tangsip Bagongin. Latihan imah. Aduh nuhun mana doh kabeli aing Ji Samsu. Maepa Ji Samsu maepa. Nuhun. Panglaris pamuka lawang sugan we aya deui. Atunya da ngarep. Atuh latihan kena latihan naon? Latihan kadang-kadang mah. Baris berbaris bisa aing. Tepak dua encan apa loy? Pale dalam napan belegu baik kos luhur sepana wayang teu bisa mencakeun wayang. Bisa na uget teh kieu-kieu hungku. Oh, dulilah sakitu ge urangnya. Dulilah ya cair aya meureun 30 mah poe yo. Lain dia teh balik deui kana jalur carita di jauh deui ieu. Oh aing teh teu boga udud acan geura. Bayangkeun we. Ti isuk rayanya daang tadi teh aya samal tarasi kulup takokak. Nuhun hormat. Aya jang isukan museuh bae. Kasih timeh. Ngala bawal. Cenah inget cenah tong amek wanya. Lain diniran aing mah tong amek. Oh, mal bisa ieu mah. Teu bisa ieu. Aduh. Apa nun abah? Ampun ada teu katingali.
nuhun Bang Syep. Nyer-nyer pi atuhun wae bos nuhun aduh. Aduh. Nuhun. Pakuwu aya pakuwu. Aduh. Lain tadi teh juga uak dewek euy. Wak. Beja uak teh bager. Aduh. Nun. Aduh eta ayi gini kana eta teh ayi. Ayi eta teh. Eta uak obe. Nun atua. Balager pokoknya mah uade katarang ngarusup. Pakaweana ge balalager pokoknya mah. Nuhun wa nuhun aduh. Wa rom kudu nu hejo cenah wa. Bisi arek balikan deui kada moal dicara moal. Nginyeum ulah we nginyeum. Oh iya, tenang mau dibayar kena emok. Lantaran kita, alhamdulillah orang teh tiasa kolaborasi sinareng para pemuda atanapi tipe guron, Galuh Pakuan, Pangrango Medal, Cihanyawar. Anu ieu teh saleresna mah memang di luar tina konsep. Nya ieu teh bisa yang terang mah sugan aya kitu di konsep acarana bakal aya genang. Oh tuh aya nu matak doh tamahan deui Bos Salim. Bohong bos bohong ulah sok dianggap heureuy. Oh aya mah sok we. Oh ai carita na ka mana ieu teh euy geus nya duit ge mah hayang ngeusan kitu. Oh balik deui kana teu boga udud da caritana teu boga udud atuh lieur ya neangan carita. Oh paneta mah jang isukan berak deh. Ulah loba omong eta mah urang bagikeun urang pake nguseup. Aduh ya teu boga udud acan mana nyeri udud dulu. Kudu ka mana tuh ya teh ihdiar euy. Sugana tuh aya lowongan kerja di Sordok Sordok kitu nya. Api-api teu apaleun dalangna rame. Oh dalangna berarti jauh cenah teu apaleun lembur Sordok. Di Sordok kitu teh. Leres Sordok. Sordoknya mudah-mudahan kapayuna makin anjer amin. Aduh, balik deui kana carita teu boga udud aduh. Sugan we to aya nu liwat di dieu rek nagong we ditungguan euy. Aduh euy. Kayan hansip nu buyuk bingung teu mangih tuyung susah payah nu teu mangih papadana. Sakolebatan ti kaangangan katempo aya nu keur nyanyi. Parijeng dina bibirna ngelun udud nibangun nu pedo. Poho deui aing si cepotna candi ududan euy. Teruskeun kitu ieu teh carita teh. Oh ti kaangangan aya hiji jajaka anu kacida gasep ngalenggereng koneng hideung beureum ya mah. Kayanana keur udud di Samsurepil katempona mah. Ada hiburan teh. Ada hiburan lain teh. Hiburan atuh Kang, hanya mun datang ka dieu teh hiburan acan. Gor atuh ada hiburan mah.
Manawi ya di lemur sodo kata napi sekitarannya ayo nu bade pakaulan ayang hiburan lah ieu teh ke memeh warga di dieu ge dewek heula wayang nanya Kang Gedang are you ready lagu Jayanti ready ayo sok cobian pansip cek aing mah daripada ngahulang gitu teh boga udut mending kana turun di dieu lurus belok kanan sedikit di sana ada warung Mahaji nah risya ku teuingan ka aing teh pelegu awas pokona ka aing dikakalakeun aing turun heula Song singa song. Kita persembahkan buat warga sekitar Kampung Sodok dalam satu tembang Jayanti. Dewek heula geunang heula euy. Dewek heula ah. Dewek mah teu bisa ngasupkeun kana genang. Ning dewek heula nya. Esok. Wanci purit surya rek pamit hujan ledik ngari rincik ikilaban batin kolebat sisi pasir Jayanti bantuan semangat jogetna barudak euy aduh pain ka Sunan Gadang mulia lu purit surya hujan ledik ngari rincik ala tarik teuing jeung Kikil laman pati kolebat sisi pasir Jayanti ngapa juga lo lain euy Samsu marada ngap kana napas euy jika da ieu mah kudu magnum euy Magnum aya Magnum ngapa ya kadang-kadang aduh nembe kasangakeun lagu di desa Nalakadan oge punten we de nya lain purahna tuh purah nyadap gitu kita nyanyi lagu Jayadi nu kieu teh aduh yang apa deh ya teh warga masyarakat kampung naon tadi deh Sordok iya orang teh sanajan aya nasi sileuweung tapi tetep dina masalah kabudayaan atanapipun kesenian urang ulah nyampe ka tergerus dengan berbagai macam-macam anu torojolna di daerah Batu, di barat, di mana gitunya. Salah sawios bahan kesenian Sunda teh nyaeta ieu bobodoran. Ari wayang golek mah da kudu maragpag biasana di dinya maragpag. Eueuh ieu mah pan. Disebut ngareuweuh ieu mah. Ngareuweuh pokona walanya. Ngareuwah-reuwah lah di ku harare setting ngomong. Oh, ampun deh. Oh, ari can di kopian teh kieu euy. Aya kopi ya teh? Aya. Jujur Kang Genang jujur. Oh, cenah. Termosna berarti can panas. Kalem da ka karakter atuh urang teh nya. Oh.
sekali deui sim kuring atas napi grup heula ieu nya. Ulah kirang-kirang hapunten manawi kirang tata, kirang titi cariosan anu teu merenah. Lamun cek bahasa sekolah teh mah ngebetrikan hati ngebentarkan mana ulah jantan raraheutan mamanahan kitu nya. Cumun da malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacirina cinening. Oh malum manawi aya anu kajingcing di pakemitan aya cara nu kajanda dipake teh bersih teh abeulit euy. Oh intina mah ulah kirang-kirang hapuntenna manawi anu kasebit nami keur alit kasebat nama keur budak kitu nya. Nanging sadayana sim kuring ngalajengkeun ieu acara bade mandu tali paranti anu ku sim kuring tara dilesotkeun nyaeta sim kuring ngaturkeun rebu hormat ka para kasepuhan nu aya di kampung Sordok. Kasepuhan Sordok aya salah sawiosna aya Ki Hamid, aya Bos Eyang, kitu deui meureun aya Babah Kosari, oge aya Bapak Ukas, Bapak Unai, Bapak Oji, Abah Mumut di palihan girana ngaturkeun rebu hormat nu kasuhun ka para kasepuhan Sordok. Bos Mitra oke aya kasepuhan di Palis Cipicung nya anu kusikuring di hormat. Oke ulah dihilapkeun urang teh da tiasa kieu teh tantosna perjuangan kasepuhan urang anu tos talilar dunia leres deu. Salah sawiosna seueur pisan kasepuhan urang nu tos ngalantunkeun alam dunia. Sim kuring sakali deui nyuhunkeun ikhlas ridho dina manahna urang awaskeun suratul Fatuhah bil khusus ka para kasepuhan nu aya di kampung Sordok ieu umum ka Valeria sadayana. Sabios yeuh sim kuring ngakhususkeun ka para kasepuhan Sordok sabab sim kuring mah tara miceun tali paranti hormat ka saluhureun nya ka sahandapeun jarepan kitu nya. Asal sawios cindra mata anu tiasa dikintun ku urang ka almarhum anu tos ngarantunkeun alam dunia teh salah sawiosna teh ku awasan ayat suci Al-Qur'an nu matak sanaos baringa anu mimpina dewek deuna dibuat dijana tina kai ulah dibenten-benten nya mudah-mudahan gitu tah naon rupa nu dibacakeun ku urang sing dugi kamarantena anu tos ngarantunkeun alam dunia bil khusus kasepuhan nu aya di Sordok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jangan jauh-jauh dari Om. Aduh aing hese euy. Tanggal mahi juga teh insyaallah mahi pokoknya mah kasetor gua ingin isukan bage mokel bejakeun ulah makan lagi kitu euy hasil pokoknya bejakeun ka Inung Si Umairah hasil gitu. Oh amin da eta ge geus tadi ge tuh Allah geuningan aduh nabado wah karoneng doa euy oh loba koneng ge nun horeuy bakorban dong sok dianggap serius anggapnya we lang bagian saya nyokot dilang siap pot siap waduh iya teh ulah salah sih nu kitu teh jimat terampuh operator teh udut aduh ngerakeun dewek teh operator teh euy kadio hayang udut naon euy lamun kadio bisa ada kadio dituduhan jalanna kan nyata malipir tukangan masjid. Aduh ampun mesin agung. Aduh ya teh geus puting can euy. Aduh.
Oh. Ulah di time-time bisa teu nyawer di lanceuk aing aduh. Kang wakil kitu. Hah? Aya naon wakil kitu? Lain tadi aing teh rada semangat teh, ulah beja-beja ka Inung Sumaira nya. Ya, moal. Lain eta duh gigireun teh geuning ngajajar anu ti Palabuhan. Ulah beja-beja ka Inung Sumaira pokona mah. Arek, Lamun di beja-beja ku aing awas. pokona mah arek Kang. Kopeh beureum sia ku aing awas mun beja-beja. Awas ya kopeh beureum mun beja-beja. Hah? Arek? Aduh, ampun. Supaya serada haneuteun ieu teh simkuring teh gaduh hiji artis nu geus lumayan rada terkenal tapi tepuk tangannya buat artis. Mana kedua? Nah, ini tema meniru rusuhan gitu. Iya, Jang. Kunaon mak? Sim abdi teh di udak-udak Bang Emo. Dulu itu di udah Bang Emo. Ai, udah jadi penting ayeuna kana Bang Emo wae euy. Heeh, nya eta. Di udah Bang Emo. Muhun, Jang. Nama teh gaduh kene sametan ke Bang Emo. Teu pira 300. 300. Muhun nginyeumna ngan 3 juta. Oh. Atuh jadi 3 juta 300. Oh, gitu nya. Sakalikeun we sakalikeun. Hepan anu 300 mah taina, Jang. Oh, taina. Muhun. Aduh, Gusti. Eta teh mah. Muhun. Naon mah ngomong-ngomong naon mah teh? Iya, kolor katempok. Geus kenaan tepan mah. Iya. Sugan manguna katempo mah. Nya. Nama bangun nu tiris gitu mah. Aya hileud juga. Aduh, Gusti Agung. Pot Ulan. lain. Kumaha? Ngadangu-dangu mate ngareunge kitu kadatangan sema saurna teh. Semah mah Muhun. kadatangan urang semah tuh seur. Heuh teh majarkeun teh ti Unlip Ciharasa Sukabumi. Ti Unli. Eta teh Muhun. arek neangan enung si Baplang. Nya Unlip Ciharasa Sukabumi. Sanes di mana? Jadi Unli Ciharasa sia teh. Di mana gitu atuh? Oh, universitas. Universitas eta teh. Oh, nya gitu. Mahasiswi teh nu kitu mah. Oh, nya gitu, Jang. Ari mangkana gede gua ya mah cangkeul aing. Muhun, cabios lah. Aduh. Nama teh geus teu boga salaki atuh mun di udag-udag Bang Emo kitu. Ah, nya eta salakina we rada geblog eta mah.
kebelag mama. Budeg eta masalah teh. Budeg. Nuhun. Penyakit tilu B-nya. Nya Noning. eta teh ku abah teh di piwarang meser cucut. Heeh. Ari we teh di pasia nyanakna teh nyanak cangcut. Dulu. Oh eta teh boga salaki teh budeg. Nyata. Titah mau dicucut mawa cangcutnya. Di kilo cangcutna teh. Di kilo. Majarkeun teh saparapat, matnya cangcut di parapatan. Eta mah rada geblek gue tukang warungna. Oh bener mah tukang warungna gedan atunya. Nah, gitu. Oh, salaki geblek gureunnya. Geus puguh salaki mah rada tolong. Oh. Eta. Manya ya cangcut di parapatan ya. Itu eta. Capek mah. Lumayan rada cangkeut. Wah, cangkeut. Nyaho engke tita tadi teh izin dina seueur mahasiswi. Ya, rada izin sumkuring teh rada kitu tah. Geura mah ngarah teu pati izin mah gewalkeun heula gewalkeun. Mun. Arek digewalkeun. Ayo orang gewalkeun. Tarik cabri. Tarik cabri. Oh, wes. Kunaon. Asa leklok. Leklok. Uhun. Aduh, dari semua. Lain ieu teh mah hugi wa euy. Ulah. Ieu mah hugi. Nya mah hugi we eta mah. Aduh, nuhun mah. Mah deui. Arek deui mah. Tos heula sakedap. Mungkin we da ka mah pasti seueur nu nyawer mah. Oh bisa rek. Ngarep. Hatur nuhun Nyai. Aduh, Nyai. Teu cara ke pamajikan sia. Duka eta teh. Nyai, cenah dipanjang. Pot, Kulan. ari bojo sim kuring aya teh di dieu. Bo. Nah, sia keung. Sanes tadi teh gaya maneh we cenah ka ditu. Majarkeun teh uing mah arek ngahiaskeun budak. Aduh. Ngamuk tenang mak. Engke teh di ieu we ulas ales kudu biru, kudu beureuh. Ya. Diusap-usap gitu. Ya. Parasat cenah biasana mah. Kalem mah. Cas ngeper atuh urang teh. geus ngeper calik atuh calik geula mana calik. Ari mah teh boga ieu, boga proyek salaki nya. Nya gaduh salaki. Nya Budang kali anu leutik boga keneh. gaduh keneh. Eta teh Nya nama SD eta teh. nama SD. Nya Ya Allah na ieu wayah kumaha lahiran. Wayah kumaha. nya Na ieu. Dulu aya nya teh incu teh. aya keneh inju teh teh cu. Aya. Aya ayeuna euy. Aya calukan gitu. Mak, Ulan. lain kamari mah aya beja gering parna mah teh. Nya eta si tangkurak eta salaki uing. Nah, jadi kasalaki teh. Nya eta
ku mati titah ngagoreng cucut. Dulu. Nya Ya pasti karena cangcut dia. ari di dapur teh nyereces we ta si Kak Herde tah. Kunaon? Yang di bawah teh baru kanan teh goreng cangcut garing. Abah teh menang 4 peuting di rumah sakit. Di rumah sakit? Naon? Ya eta kitu pan modo cangcut. Bari can diseusuh di kita teh. Lain waas euy. Ditanya ku dokter atau ku bidan teh, "Ma, sakit apa?" "Mabok." "Mabok apa, Ma?" "Mabok cangcut." Nah, mana ini teh? Rada cangkeul. Cangkeul. Calik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok teh malan sia teh. Waalaikumsalam. Batu assalamualaikum teh malan. Aibio waalaikumsalam. Haleluya. Waalaikumsalam. Lain haleluya lain. Nah jadi kana haleluya sih deh. Pan bieu cek aing waalaikumsalam. Waalaikumsalam lain haleluya lain. Masya Allah lieur aing. Geus peuting kieu papangi jeung nu kieu aing. Saha kana ari Abah? Karah ngacedok dulu. Saha? Naonana? Abah. Naonana? Saha ari Abah? Amin. Nah jadi kana amin da teu ngadoa. Abah teh saha kumaha damang? Alhamdulillah ai tuang maparan terus jeung japuh-japuh mah. Nah jadi kana japuh deui. Lain japuh damang. Teu beuki temang japuh manah mah jebeuleum. Dulu kana temang sia Kumis lesoti. Lain temang japuh sedeh. Japuh lain temang japuh. Hanyir temang mah hanyir. Dulu belum kana hanyir. Lain hanyir, lain temang, lain japuh. Aing teh nanya sebenar-benar Abah kumaha damang? Jeung samal tarasi. Koroh kono samal tarasi dulu. Karaboki lieur. Lain samal tarasi damang. Coy sambal tarasi make genyer. Koroh kono genyer dulu. Ini ampun pangmeuleupkeun carapi euy. Dirojok. Alhamdulillah. Alhamdulillah cina doain dirojok. Lain alhamdulillah itu nanya salus-salus. Abah damang. Kinten-kinten enjing we enjing. Nah jadi karena enjing nih. Ya mah biasa nama kuduku anu rada herang-herang biasa nama. Kakara sok rada nyamung biasa nama. Lamun teu kitu kudu dibere duit. Sok kakara rada nyamung. Amin. Amin geula itu. Aing mah coplok wae. Kumis. Geus coplokkeun deui. Naonana? Pan sia ngomong bieu kumis coplok cenah. Japuh lain temang. Balik Japuh. Koroh balik deui kana japuh sia eta. Kedeung deui mah bawal, lauk mas, lauk nila ku sia. Apalang japuh jamrong, tarasi cucut ku sia boboskeun kadinya kana ceuli dah. Takokak eta tibah kasum pedok nyelangu Kana takokak baru. Lain japuh, balik deui kana japuh di japuh deui cuat ya. Cek atuh tulungan euy. Ku bahasa isyarat nu kieu mah geureuy. Tadi teh nanya Abah damang nya ku bahasa isyarat. Nu. Alhamdulillah. Ya, geureuy nyamuk. Bisa teu percaya mah. Kudu ku bahasa isyarat nu kieu mah. Geureuy ayeuna urang tanya
Abah sangaran kira bahasa isyarat mah. Nu. Oh, nami awak mah wah ewok pangkasem nak sesondok pokona mah. Yakin. Dan ukieu mah lamun teu urang nu diheureuikeun mah geus moal nyamung nepi ka isukan oge. Hoye pabulit japu takokak tarasi coel samel. Alhamdulillah. Tuh, cek ini bener bae ngomong. Lieur aing ngadepan nu kieu mah euy. Tulungan euy. Wah. Cuk dewek oge nya. Geulis euy. Jempling meureun. Oh, ieu si Dini. Aing belah dia geulis. Pot. Oi. Pot. Dayang nih ngomong lagi. Temalan anjing jadi aing nanya. Atuh deh siapa di temalan oke aing ka kaler sia ka kidul. Tempo belagi cair geulis. Wah, aing kana nu kitu mah. Nu geulis anjing, nu geulis. Aing nyaho geulis. Nganda aya kene Inung Sumaira euy. Aduh aing euy, hayang teh geurah heeh Inung Sumaira teh euy. Oh, nu geulis ieu lain tak kokak enak nu geulis. jadi kana takokak deui jeung aing teh gedenya. Lamun aya cara panas nang meuleuh sajam setengah nang meuleuh teh. Rojok. Ai uwa teh aya pangabutuh atanapi aya naon aya peryogi Kinten abi mah. Sok ngaos kitu Sok Gigi sok ngaos. dionang pangaosan seminggu sakali mah. nya cek aing ge nanya damang jadi kana ngaos. Seminggu sekali. Entung ngalinten seminggu sekali. Oh, kumaha we lah aing lieur. Alhamdulillah. Ki Nabi insyaallah datang. Kana kabeuki parna anjing teh. Tulung euy. Teteh mahasiswi sugan gerak. Nu kieu mah biasana kudu geulis bari dipangnyanyiikeun. Geranya urang pecat. Gerah sok nyamung nu kieu mah jeung nu geulis mah. Aya kamari teh saurna teh aya mahasiswa, mahasiswi. Aduh, apa nyawer nun, nuhun. CS dewek leutik teh orok beureum nyawer. Oh eta teh CS. CS eta teh seperjuangan. Seperjuangan. Naonana? Geus naonana deui wae. Budakna balik deui aing mah duit teh henteu cek teh kebeureun. Aya mahasiswa cenah saurna teh. Geur urang pecak ieu nya bisi teu percaya aing geus ieu. Teteh kah cenah biasana mah. Pot onang kira mahasiswa teh. Teteh Pot kerawan kira hayu. teteh Kulan. Inung Sumaira hesan euy. Aduh, gagal euy. Teteh Kulan akang. Teteh abdi teh gaduh karerepet di luhur panggung aya nu budeg. Sugan duku teteh mah kersa. Nuhun. Coba atuh teteh. Tiasa teteh kapayun. Lah ini kita kurang-kurang mengejar empling we ieu teh. Nya cepling cenah sakitu aing teh colokan tadi. Alah. Oh tos aya si tetehna. Pot anu naik geulis. Cek we kau dari kanu kieu mah. Geulis euy. Si Dini mah. Ek nyawin dik Kang Cepot. Ulan. Coba ku abdi ditaros si Akina. Cobi geura taro si Akina. Geura ku teteh memuti kata langsung nyamer abong. Aki damang. Bulan geulis alhamdulillah. Mani pika geuleuh. Aku bikin gini gini. Biar aku kudu
goblok baik. Ayah gede je mau ditanya. Padul ya, pada wis boga inung Sumaira. Ayah gede. Tuh, ayo kita hayang. Inung Sumaira hesan euy. Gagal. Kalau kamu diharap, kade mau parang euy. Aduh. Teteh kena cobi taros di ku teteh mah. Teteh sanes japuh gitu. Ari abah teh saha nami? Geura we. Jawab, Ari Abah teh saha namina? Nabi abah teh ewo. Muni geuleuh. Lamun deukeut didagon ceuk euy. Nah. Ceuk deh kok geus sakiduna ka kokon. Can sare. Aduh, gagal. Kuduna mah teteh teh kebeh wengian naikna teh. Oh, kumaha atuh? Salah naik ayeuna mah. Kapamang ayeuna mah. Kapamang? Cepot. Kapamang adoy kitu mah lah. Nuhun. Gaskeun. Berangkat Kang Cepot. Alah, berangkat cenah. Aduh, ieu mah Inung Sumaira ngamak nyan. Abdi nyaketan heula si Aki. Ah, mangga. Teteh da abdi mah tos gaduh. Teu hayang malik-malik acan we lah. Cepot aya gini. Teu hayang malik-malik acan teu. Susi suami teget istri. Lain susi saya lain. Inung Sumaira Cik susi selain comblo. hayang itu hayang malik-malik acan. Inung Sumaira hesan euy. Aduh. Sambil nyan mau parang euy. Aman, Teteh, Mama Humairah aman. teteh. Kulan. Saurna teh cina kasepuhan. Bapak Ustad Purkon hayang dipangawihkeun cina. Muhun. Kitu saurna teh tadi teh. Keun atepan burung mah cina nganangtung we di dinya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah cina. Gege. Teteh mah ngawihkeun geus eta tong diajak ngawangkong da semua bener. Siap Kang Cepot. Bapak cek sound. Cek sound. Siap. Cek. Musikna ti teteh. Mohon. Mangga teteh ada. Mangga para pamirsa sadayana ye salah satu tembang anu bari ditembangkeun ku teteh mahasiswi. Teteh Kulan. tak gini. Aduh. Si teteh lain si Cepot tuh nyanyi wah. Lah Aki pilih encokna mulai deui nya calik. calik cenaki. Kita calik lah dia calik dah. Nikah sih ya ket. Wa gober aya wa gober. Wa umah bobocan wa umah. Oncaan ya. Gagal wa euy gagal pentingna. Di buruan. Aduh. Kota Bandung. Bandung. Lenyap. Bandung indahnya. Aduh, kembang Tanjung di taman. Aduh, urang sorgo.
bos kucai ah. Da inung sinde mangis bobo. Pak Gober. Kembang-kembang tanjung ngiliwirna angin-anginan. Aduh kota Bandung indahnya. Tungtungna papasean Api ulah kagok api ke da icu mata nyaho. Tanjung kaanginan Api di pulungan di piiran. Hayu urang jarunjung darajat kawanitaan. Aduh Hayangna. Kembang Tanjung mah ruragan. Hayu urang darumung seni Sunda tuturunan. Dua-dua kembang Tanjung, kembang Tanjung di buruan. Aduh kota Bandung indahnya. Orang Bandung sekaheman. Dua-dua kembang Tanjung, kembang Tanjung meruragan. Lamun heureuy kalangkungan. Tungtung nama papasean. Dua
Matur nuhun teteh parantos kersa ngersakeun salah sawios tembang. Sawang sulna. Aduh candu bangunan nu di tukang aya kene teteh cenah meni sebel. Tukang genang genit. Tukang genang cekap we sekalinya. Cekap cenah tukang genang. Bilih palai keneh mah tiasa diulem. Barudak nemposin ini teu. Ayo mantap sia kehet sia teh ning tukang teh kieu. Ayo mantap. Mak ayeuna urang goroan incu mah sugan aya di dieu nu deukeut. Nu ngarasa jadi incuna si man aya di lur panggung. Bijil. Allah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama Sahani. Perkenalkan nama saya Asep. Kadang dipanggil Acep, kadang dipanggil naoning. Poho deui. Nama saya balikan deui ketah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terjol jadi ngaleseng. Assalamualaikum. Arek balikan deui. Balikan deui. Singirine we singirine. Kemae pamajikan mah geus tong dipikiran geus pokona geus balik panto pasti nutup we. Sakali deui. Sok sakali deui Cep, sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ya. Perkenalkan nama saya Asep, tidak pakai Sunandar, apalagi Sunaria begitu. Asep tidak pakai Sunandar apalagi Sunaria. Iya. Atuh geus we Asep gitu. Oh iya. Nama panggilannya biasanya dipanggil Acep. Oh Acep. Iya, Acep. Meni geuleuh yang disebut Acep gitu ya. Ya, nama panggilannya Acep aja. Ari Acep teh yuswa sabaraha taun? Acep teh yuswana 7 likur. 7 likur. 7 likur Acep teh. Atuh lain Acep nu kieu mah beuneunan. Acep. Jumrodi ulun sia. Sanes Acep teh umur 7 likur teh panan ieu teh. Wih handai naon bieu teh? Aduh, ieu deui wae mah ya. Oh, ti Acep teh 7 likur. Muhun. Yuswa teh geus 7 likur. 7 likur. Oh, ayeuna teh kelas. Ayeuna teh Acep teh kelas genep. Kelas genep naon ya teh? Kelas genep SD Acep teh. Genep SD. Iya. Oh, kelas genep teh ya akar huntu ge mun geus mayang gitu. Iya mah Banyak. paman kesungkul Acep mah. Oh, kelas genep SD akar huntu geus nyaliara gitu. Muhun Acep teh. Kelas genep Yuswa Muhun kelas 27. genep. Kek asa teu pati kaharti ya mah euy. Ai kawitna Acep teh sakola TK
Mun Acep teh baheula umur 7 tahun teh Acep teh lebet KTK na teh tukang kerupuk cenah. Tukang kerupuk. Nya Atuh lain sakola sia mah eta usaha beureun. muhun singkatan TK teh tukang kerupuk. Lain tukang kerupuk kan salah. Naon atuh? TK teh singkatanana teh Taman Kanak-kanak. Iya, taman kanak-kanak. Acep teh di TK Pangrango teh. Di TK Pangrango. Nya murid kesayangan Butina. Aduh, eta kesayangan Butina cenah. Butina mana Butina? Sugana disawer ke Butina. Matre nya euy. Lamun hayang disawer mah kudu tiasa nyanyi Acep teh. Tiasa Acep nyanyi. Biasa Acep teh. Arek nyanyi naon? Nyanyi naon nih kamari teh tukang genah. Oh. Acep disawer. Acep aduh. Oh, engke dijogetan kita poho. Naon nih poho kamari teh? Oh, nya Cici Lalang barudak poho. Oh, arek nyanyi Cici Lalang cenah. Nya aya atuh. Saha heula? Acep heula. Oh, nya Cici Lalang. Cici Lalang. Oh, eta nya. Oh, nya, bisi mana? Eta cok. 1, 2, 3. Cici Lalang. Sasadodotan. Aya uji. Di kalungan. Solong ke kiri. Solong ke kanan. Nomor ini. Gening awahan. Tukang kenang kumayo. Hai. Abong kena tuh di balayar sia. Bakluk cenah. Ayo nun. Apa sakan ieu mah? Ulah main pesaka Jep. Lain pokoknya dibayar berean bakluk gitu ngalakeun. Namanya bakluk. Eta ya plak. Sok, bakluk. Sekali deui. Sekali deui. 1, Sok. 2, 3. Cici Lalang. Sasadodotan. Aya uji. Di kalungan. Solong ke kiri. Solong ke kanan. Nomor ini. Aya blaktukan mah cair. Cek sok sakali deui sugana cair deui. Sugan aya nama nu beulem. Cici Lalang, ayo. Wihan deui nya, 1, 2, 3. Cici Lalang. Sasadodotan. Aya uji. Di kalungan. Solong ke kiri. Solong ke kanan. Nomor ini. Nomor ini. Capek. Sugan teh meunang nu beureum kalah nyeri cangkeh. Aduh. Alah. Nah, cingene. Plak-plak. Deui naon ning poho deui judulna kamari teh. Aya teh poho kamari teh naon nih? Oke, kira ada sarua engge poho ieu teh. Poho. Pogowo di bukuna ke leungit. Geus ka mana we lah Cep lah. Poho. Oh, poho sarua engge leungit bukuna ieu teh. Kamari teh nu kahiji teh perkenalan udah. Cici Lalang. Cici Lalang udah. Udah. Ini. Oh, Asep teh hayang nyanyi. Ma, Asep teh hayang nyanyi deui. Hayang nyanyi deui. Hayang nyanyi deui ngan genangna sing alus. Hayang genangna sing alus. Genangna sing alus.
teh judul teh Saul Butina mah tadi teh udah dipelaktekan ku Asep teh pas joget TK. Asep teh nostalgia. Asep teh nostalgia. Aya lehoan di Asep teh keur sales mah sugan we kaubaran kudu beureum nya. Naon yang poho deui Asep teh nyanyi lagu judul nate Anak Setan cenah. Anak setan nah jadi anak setan. Asal judul lagu Anak Setan. Aya geura ieu nu. Ayo coba kumaha coba laguna. Naon yang poho deui ke heula 1 2 3 aku anak setan tubuhku bau minyak. Eta nya poho deui. Eta saah geura ieu nya mah ga etong mama cicing wae. Bantuan Acep teh era dia teh mah yang di baturan joget cenah. Baturan joget anak anak sehat cenah tadi tuh. Kulaan cu. Mak geuning teu tarik mikna eta mah. Kulaan cu. Tak gitu bagus Mang Agus. Agus. Aya naon keur acu? Hayang di baturan nyanyi mah. Yang di baturan nyanyi cenah mah yang baturan nyanyi. Sugan dua anak aya nu ieu mah bisa nyanyi seteh. Mak mah joget we. Oh mah nu joget cenah mah. Mak mah joget. Acep nu nyanyi. Oh gitu. Ayo. Calana anak minyo gitu mah. Cep di dia we anu jadi sarua nih we nih si Cep soalna. Kabawa. Nah, adu beda-bedakeun, adu bedakeun. Ngadehem heula 3 kali. Ehem. Nah, kok jadi beda. Jadi kitu nih soalna kos lalaki. Acep heula nagara ieu. Arek nyanyi. Pali dia Cep Aham heula amung. Acep bali dia cenah Acep. Ada deket selang mah. Murah ada lega. Tidinya mah atos nu nyawer nanti paling dia nuncan mah. Aduh lagi. Ada lagi nyablat. Oh ti pali dia can ya ti pali dia. Hilian. Tenang, kedap kedeng deui. Bos Iwong masih ada merong Bos Iwong. Mah yang memen. Aya yang nyanyi. Tong nenen di dia, isin aya mahasiswi. Jadi dua di dia Ella belah dia mah. Ella. Tempo. Ela cenah dia beli geuleuh. Ieu teh duanana oge areraan sabenerna. Are. Nya. Hapunten we da kumaha deui. Majal teh cenah tadi. Ella mak di dia. Cep. Acep. Di dia nu rada lega. Ayo musik. Ella mak ieu teh. Kendai. Tadi cek dalang mah disebut Cek urang mah eta loba anu nyawer eta duit. eta waluh gumenog ka tempot. Padahal mah lain waluh gumenog ieu teh siki muncang. Eta teh siki muncang cenah. Siki muncang mah. Ira arek nyanyi nah ieu dakwaana tadi. Bawa deui sakali deui. Aning poho deui. Gimana dia jogetna? Nyanyi. 1 2 3 aduh ceplok wae kedatnya. Cek emas 1 2 3. Cek mah. 1 2 3 poho deui kedat. Bising 1 2 3. Nah iya teh jadi soal aja. Oh iya deh, ayo 1 2 3 aku anak Setan tubuhku. Acep, eta aya nu nyawer Acep cenah. Poho deui mah. Pisan mudah-mudahan anjeunna sing dilancarkeun usahana sing ditambi-tambi rezekina. Amin. Atuh kitu-kitu geuning tita tadi geus merong Bos Kucai. Oh iya. Oh tita tadi itu lok Bos Kucai. Ini Bos Kucai teh acan ketingali. Aya deh. Ai Bos Kucai mah cenah hayang dipangnyanyiikeun potong bebek angsa. Oh nya. Ngaradang belek. Oh nya. Geura ieu penting kata nyorodot di ditu. 1 2 ayo bareng-bareng Cep. Cep bareng Cep. Potong bebek angsa
angsa dikuali minta dansa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan hei domani dicarkan aduh nun bos kucai aduh nun bos kucai aduh alah potong bebek angsa dikuali nona minta dansa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan hei teman ini carken aduh Pot genahan euy plak celi genahan Cangkel. Mama calik heula cangkel. calik mah calik hasil ngeus anu mah calik angguran aya namanya urang pakaulan manawi aya nu bade pakaulan gitu tah mangga Ma tong hitung wae duit mak naik panjang jajan sia cenah teh Acep calik heula Acep bisi capek lain Rapet bujur nama emak cenah saha cepot kata pot hampura euy aing euy pot hampura euy ayang tepak 2 apal Acep tepak 2 kitu pan nya Acep teh ayang tepak buhun pan Acep teh kieu oge alumni Acep teh oh eta teh alumni di Paguron Pangrango Medal Cihanyawa aduh cing sok atuh kadieu mikna kumaha rencakot rencana cepeng Acep ngibing apan isin akar untuna katempo moal isin Acep teh gaya atuh HP euy gerak
nyerenteng. Kamu nih ngamuk. Pacarios gak muntau di bebek kan? Oi, ngarep serius di bebek. Tahu di bebek? Itu makhluk naon di karabeng gitu tatangkalan amuk-amukan euy. Kurang teang wae ngaruk sak kitu cara nama euy makhluk teh. Teang gitu. Sok cobi urang teang. Naon pak ngabak amuk-amukan gitu. Ayo naon ya deh. Noy tebet amuk-amukan gitu. Mau jeung tatangkalan di Teungragan. Sailing. Wani haing. Buat pakai jonan segala. Tuh ingat tuh wani jeung teu nama. Aya naon pen amuk-amukan gitu. Sa kana ilain teh. Polisi. Lamun benang dipercaya kaula teh Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ke. Asa apa leuy? Gatot Kaca mah teh. Polisi teh polisi. Nya kabeneran naik kieu mah euy. Dengekeun kuy ya. Teh boga korek hiji-hijina korek. Pek teh diteang dina loket eueuh. Sok bayangkeun kuy sia.
tas dang jeung jengkol. Coyot narasi. Ari rek udut eueuh paneker. Sok. Sanu teu rek ngadat. Kumaha mun deui nyerenteng? Sanu rek nahan? Ayo dalam. Jadi maneh polisinya. Cik namun bener polisi memangneangankeun ka batok korek aing. Ulangan cicing wae. Degen aing teh dipapancenan tugas ku bapak aing. Nu kerame nih bapak aing ke DM Lin. oh eta pangjagakeun leuweung kari-kari boga senjata hiji-hijina aya nu mau atuh aing jadi teu semangat pokona ada yang nyaho mangihkeun anu mau paneker aing kitu sakitu we lamun eueuh pokona awas lajeng pepelek kayak gitu paneker tepira paneker meuli we meuli teu hayang ge paneker aing masalah geuning lageuna ge aya Abi Samsudin di dieu teh. Cip rame euy. Pih. Hayang tepak dua euy ieu mah. Pan sok beda di gigna Apih mah deuh, sok ngagalineng geus Apih. Pan di ditu aya pos kucai teh kamari teh ngadadaguan Apih cenah. Eta teh kerja api ayo api ayo api
Atur nuhun kesepuhan kana parantos kersana. Atur nuhun kesepuhan pokona manah. Atur nuhun.
Guys, nama kieu we pasal korek mah, urang uruskeun di tukang kumargi wancik parantosnya kapan? Apalah hadirin sadayana urang kirang-kirang hapunten pilih kirang tata kirang titi bahasa jeung sajapina malum hampuraeun kene grup Warboy Sinar Pangrango oge anu berkolaborasi sinareung Galuh Pakuan Pangrango Medal Cihanyawar sakali deui nyuhunkeun dihapunten anu kasuhun hampura anu ditedah ulah jantenkeun kaawanan mudah-mudahan di laut waktos tiasa patepung lauh deui sinarang rengrengan sadayana tutup lawang sibot.